nangagak itu. Sukuna di Soledad tapi kalabu ninjau pakai dulu juga. Pakaian sawa pusat dan nur kawat di jero kamar. Sawa, terus balik di mana sih lo yakin? Jadi mau mana teh ha? Siapa tugas Pak di aku geus ngerjakeun tugas pakai pakaian itu patut. Pasti geus balik di diskotik ya. Cik aku pakai di debit teh sing bener, ulah kulit ka diskotik bae. Tuh, turunan lanjut maneh kalau balik di masjid teh. Langsung ka masjid boro-boro ulang rekati patuin gareo siga maneh. Kemudian mereka awi-awi kudu bisa ngajaga diri jeung mawa harga diri ngerti? Oh, teh ngantos-ngantos, tapi kudu dimeureunnan. Loba tah kalakuan teh. Meureunnan siapa putih-putih. Lamun disuka masih bener kalau sok aku patuin nu gareo mau asa-asa bapak mah diasupkeun we ka pasar Surya Waya sekalian. Ini teparan teuing aya awewe ujung tengah putih ya bakal suka gogo-gogo menjakan jendela. Terus saya mah tadi Itu kudu dikoreksi. lamun geus mandi, hadir deui bari mawa mukena jeung sajadah. Pak, tupi mukenana di mana ya, Pak? Iya. Sabaraha bulan maneh teh tara sholat. Intinya aku nyimpen mukena aja. Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten ngaganggu pada Nur, punten pisan. Salis bilang sopan abdi wangi-wangi atau yang naon teh desan sarare dieu mangga asup. Nu mawi tadi teh ada paciwu, ada istri ulang bari sepupu asal usulan di mana. Oh, nya kita tanyakeun atuh ka jirisna. Pireu pada Nur. Jabat tegaduhan KTP deui, anu badi disebat tugala asa sanes ditaros naon oge da ngawalar bae, hanjakeun panti di sareng unggul. Ieu geura urang cobian. Ari neng teh nu gelo. Tah disebut nu gelo mah pan kieu. Oh, yang sinan nulis atuh. Sinan nulis atuh. Nu mawi tadi oge atos. Nanging basa dipiwarang nyerat teh kalah nyerat Arab gundul, teu aya nu biasa lain macana oge. Nu mawi tadi teh bade nuhunkeun dulu ka Ciprangga. Apa Ciprangga mah pinter nulis bahasa Arabna. Oh, bener ada kitu mah, tapi da budak teh cangkali di masjid, teuing di masjid mana-mana. Da bagaweanna teh ngan ngaprak di masjid ka masjid. Kumaha tuh nya, teu saweah kami dititipkeun salah di dieu. Jadi imah Pak RT we aku di sini naon? Mawi tadi oge Pak RT, Pak RW, sareng Pak Kades tos ditepangan, tapi teu aya saurang-urang acan nu kesalahan nampihan ieu istri. Jadi ngepahan si we aku, apan abdi nuju dineus, jabar rompok abdi masa itu merenta, baru dah oge kepalapan di tengah bumi. Hari hidup teh tumbuh. Daek saya di dieu. Tuh kesalahan pada Nur keting kene sina di dieu we heula sampe-sampe mah. Oh, nya tuh. Semangga abdi bade permios bae sakantenan laporan ka Pak RT wirah istri sasab teh gedong di dieu. Nya mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok dieu heula Bapak rek mangkotai. Astagfirullahaladzim. Salah. Ka dieu. Ari makas, ieu aya juri. Dasar budak borongan ka dieu. Ieu teh lain jurig sawa, ieu teh sarua jalma kok karurang. Karunya berkata langsara, capeun siga nama. Ngan hanjak
nasi ya. Nih. Iya mau kena warisan sih mau hidup. Oma, setelah dinanaonkeun, bapak mah terido, dia mau kena di film deui. Terus saya nama gerah warisan, bapak yang udah kelak. Astagfirullah. Nggak kelihatan. Cilaka, bapak udah ke kantor heula ya nak. Ayo gitu pak. Eta ya tahanan nu kabur. Oma ulah ka mana-mana. Iya, Rangga mana teh? Ulah ka mana-mana deui nya. Sing bisa diandalkeun jadi laki teh. Bapak. Non. Giring. Mending lamun tempat kagekan bapak teh hidup mau agung di mereka ulinan. Pan ieu mah pamberokan. Dina ku ngamerek nilu ningali Anjara. Terus yang Pak tanda tangan saha. Kan kamari aya deui atas nu asup ka Anjara teh ya atas sawa ngefans banget teh ya. Oh direla ngabatur nyalakeun Anjara oge. Gusti kabina-bina teuing. Dina ku hayang sakamat di penjara segala. Geus oma caricing di imah. Rangga eta aya awewe anu nyasar. Wayahna pangnalekeun rekamanna di orang mana. Mana teh bieu. Eta sih bisa nulis, tapi bisa nulis teh Arab gundul. Kan eta pinter mah. Arab gundul. Jajanan siap biasa. Mati. Salah ya.